diajar ibadah ka Gusti Allah dengan cara ngalepaskeun dunia, ngalepaskeun makhluk, ngalepaskeun setan, ngalepaskeun nafsu. Ngomong babari. Ngomong babari. Bari ngadayekeun bener. Iya. Pugunya na keur nyelesaikeun kreditan. Ta'aluk tangaranna teh, ta'aluk ka motor ngredit, ta'aluk ka mobil ngredit, ta'aluk ka imah ngredit, ta'aluk teh. Aya pacuntal pacantel patula patali. Malah keur ngaji tasawuf aya nu SMS-an jeung sarwiti. Ta'aluk kan berarti eta ngaranna. Eta teh ngahalangan ka Gusti Allah. Urang geus belajar ibadah ka Gusti Allah nu khusus teh ya ngalengitkeun eta. Mantak mun masih keneh lelempangan ke pendopo eta hahalang ka Gusti Allah. Jauh jeung Gusti Allah. Kiai nu sok lunta-lento ka pendopo eta mah dua depak keneh ka Gusti Allah. Jauh. Lain sakadar jauh. Jauh. Lain sakadar jauh. Cenah pake udang-udang, pake ku sia udang-udang segede bakul. Jauh bae. Sebab di jero hatena ya ta'aluk. Ge cenah mah ka pendopo lagi dek dakwah, teh podol sero. Saha nu dek di dakwahan di pendopo. Paling dek nyokot duit, sabaraha duit kira pod? 3 juta jak podol itu. Saha bae teh nu di ditu? Aya kapanggih kiai anu